Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi nu mulia, hiji carios nu judulna Kuwu Jasim Jawara nu resep dulunya ku Najwa Nisa ul Aulia. Ieu carios mertelakeun lalampahan hiji kuwu nun lah Jasim anu ngabogaan ilmu kasantikaan jeung kaparigelan dina olah kanuragan, tapi hanjakal manehna teh bubudunya resep ngumpul-ngumpul dunya bari jeung rada jauh tina ajaran agama. Sumangga para wargi, Kuwu Jasim Jawara nu dudunya. Wargi nu mulia, Kuwu Jasim teh saurang kuwu di hiji wewengkon Tatar Pasundan. Inyana hiji kuwu nu kasohor berat beunghar buru di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah kakayaana. Salian ti eta Kuwu Jasim ge kacida dipika gigisna boh ku babaturan atawa kunu ngamusuhan kana dirina. Kacatulkeun dina hiji mangsa Kuwu Jasim kalawan digendeng ku para pangawalna oge ku para pagawe nu sejena. Ngalaksanakeun lalampahan ka hiji wewengkon. Nyaeta hiji wewengkon dumukna pasantren nu dipimpin ku Mama Ajengan Janaib, nu salian boga hubungan kasantrian atawa manehna kungsi masantren didinya, oge salah saurang santrina atawa meureun putrina Mama Ajengan Janaib nyaeta bojo ti Kuwu Kasim wargi. Kacatulkeun lalampahan teh henteu ngabulungbung kitu bae dina jalan anu gampang tur taya gangguan. Sasat nama manehna teh deuk nyorang ka hiji wewengkon nu jauh sarta di jalan oge loba gangguan. Komo lamun maranehna datang atawa tepi ka hiji leuweung mah. Geus katoah di eta leuweung teh loba rampok atawa begal. Hush! Hush! Kuda dipetut tatarikna. Atuh lumpatna beuki tarik bae. Euy, sing iasna euy. Kuwu Jasim nolol tina jendela kareta. Nyaeta kareta kuda bogana nu lumayan mewah. Manehna geus bisa ngarasakeun hiji hal. Kukituna manehna tarapi pikeun yang hareupan hiji hal nu teu dipikahayang ku manehna. Mohon juragan, mangga juragan. Barang anjog ka sisi leuweung geledegan. Dak lumadak. Hiat! Hiat! Jrung jreng 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 nu laluncatan tina jero rungkun saliara. Ngapung ka eta rombongan ti unggal juru. Woi. Urun marane. Nu luncat tina tiara geus ngabadega deui bari ngaluas pedogna. Urun kabeh. Ulah gana-gana jek ngalawan ka kaula sabatul-batul. Harta atawa nyawa, heuh? Kuwu Jasim manehna terus mere komando ka pangawal-pangawalna. Pegal euy. Terus lompatkeun kuda euy. Kuwu Jasim ngomando. Teu malire kana kaayaan eta sasatna ditingker ku begal-begal jadug di eta leuweung. Tumuhun gan. Tubruk bae ngahalangan mah euy. Mangga gan. Kuda dicepret satalikna. Hus! Hus! Hiya! Hus!
Wargi dorok dok tangkal selong ujug-ujug runtuh meneran hareupeun kuda jeung kareta kuda bogana kubu. Atuh kuda teh teu kebat lumpatna. Rek lalumpat ka mana heuh? Turun. Pating torojol dua jalma bari ngacungkeun tombak atawa tumbak wargi. Turun sia. Turun. Nusa urang kukubu manenang ancam jeung nitah turun ka kubu Jasim sabatur-batur. Kalawan talangke kubu Jasim keluar. Tuluy tumanya ka begal. Dul. Aya naon ieu teh? Sok pertelakeun ka kami. Wah, ulah api-api sia. Awas teh nyaho wae. Api-api kumaha dulur? Pertelakeun naon maksud jeung tujuanna ieu? Yo. Saha bae ilaing. Kadieukeun eta harta banda ieu. Mun ilaing jeung badega ilaing hayang saralamet, tok. Kumpulkeun barang harta banda nu dibawa. Tangtu salamet. Ngeunah bae. Dengekeun dulu. Ieu harta meunang hese capek. Ngabelaan suku dijieun sirah-sirah dijieun suku. Kari-kari kanggo dikumpulkeun kudu dibikeun kitu bae ka jalma-jalma model ari lain kabeh. Hampura lur. Hampura moal bisa jigana masuk sanajan sapesel goeng ge moal bisa dibikeun. Unggal gimirincingna solak emas perak. Ieu talingakeun ku maraneh lur. Bakal dijaga anajan nyawa taruhana. Barang ngadenge naon nu dicaritakeun ku juragan ku Jasim. Kapala begal sageuwatna marentahkeun ka sakabeh anak buahna. Cangkal euy, kepung. Kawas nu dikomando. Kabeh rampug ngepung ku Jasim sabatul-batul kalawan sabedogna. Wargi nu mulia, bisa kumaha teuing karagetna eta pangawal-pangawal jeung pagawe-pagawe ku Jasim barang mireungeun panarajang ti begal-begal nu geus kakoncara kahot jeung talengesna di eta wewengkon. Kalayan sumagreng ku pakarang sabogana. Tapi masing kalah kumaha oge. Kapaksa marana kudu ngalawanan begal nu loba jumlahna. Atuh wargi durder padungdung patutunggalan. Teu kacatul kumaha campuhna. Tetela para pangawal ku Jasim teh kateter alias kadeseh lantaran loba oge jawara-jawara nu kahot di antara begal. Nu antuk nama ku Jasim turun. Katuluy nama manehna siap sayaga kalawan manehna masang kuda-kuda nu tegep katida. Sarerea pada helok jeung hemeng geuningan lain ku atah-atah ku Jasim ku maranehna teh. Pangartina dina hal kanuragan teu ngengken ka batur. Malahan maleuwih tapis jeung leuwih rosa batang rampug nu sakitu loba jumlahna nu ngagempur ngahurup ka manehna. Ting hariukna bedog-bedog jeung tumbak nu narajang ka ku Jasim kabeh ge eueuh anu keuna alias noblos kana angin. Lantaran kalawan ringes kulurtan dinas ku Jasim teh ngahindarkeun diri tina sakabeh panarajang kalawan kesit katida. Heuleut sajam wargi. Sakabeh rampug
bobor karahayuan alias eleh kuku Jasim. Sedangkan kuku Jasim mah ukur tak pernah hungkul. Tak hungkul nu keuna teh dibongohan ku hiji peso. Nu lelah peso terbang. Hei, cek kuring tadi naon, he? Yen harta kuring hartina nyawa kuring ye. Sing saha nu kumawani maksa pirusa nyawa urusana euy. Jasim kukubuk nyarita ka para begal. Kabeh begal mundur teratur. Nu tatu diparayang ku babaturana arasup deui karungkun bari aringkud-ingkudan. Sarta satuluna mah teu ieuh diburu deui ku Jasim sabatur-batur. Wargi nu mulia, sanggeus beres eta pasumgalan, salian rata-rata pada bunga geus salamet tina pancabaya. Tapi loba oge badegana teh nu mikiran nu jadi kubuna. Sanajan masih keneh rareuwas dina jero hatena sabagian ti maranehna mah pada ngangres. Ari ras ku kalakuan nu jadi dunungana. Ku Jasim sararea geus pada apal demi keur ngabelaan harta banda nepi ka jeung dulur teu akur. Jeung baraya parasea malah nepi ka milih pisah jeung kulawargana batan kudu pisah jeung hartana. Cek pangrasana yen ku harta bisa meuli kana sagala kesenangan dunia, yen ku harta bisa meuli kakawasaan. Matak dina nyiarna ge teu jeung lilinggeran nu halal, nu haram dilakonan ku Jasim. Bisa ku cara halus atawa halusnya ku cara halus, teu bisa ku cara halusnya ku cara kasar. Kadituna geus bisa ngamumurah kana tanaga jeung nyawa jelema sejen. Woi, nyahulang wae marane. Hayu. Ku Jasim nyentak ka badega-badegana. Sumuh nagan mangga. Badegana bari muka panto kareta. Punten kula. Teu kuat ieu eta panangan agan. Badegan hiji rerengkuhan bari ngalacat kana kareta. Ulah dipikiran. Kira sakieu lah. Ku Jasim ngusap tak-takna. Wargi sabenerna mah teu kitu. Leungeun ku Jasim karasa komper. Manehna apalin pisan lamun peso terbang nu tadikeuna teh aya racunan. Kiwari leungeunna komper jeung awakna panas tiris. Hartina racun dina eta peso geus mimiti sumebar. Wargi nu mulia, kacaculkeun 2 poe 2 peuting dina perjalanan eta ku sarombongan akhirna nepi ka tempat nu ditujunya eta pasanten kagungan Mama Janaib. Badega-badegana dag-dag deg-deg mukakeun panto kareta. Ku Jasim geus teu walakaya pangaruh racun nu geus nyaliara nyubebar kana sakuliah awakna. Barang ningali langsung pada muru. Maklum sararea geus apal saha ari ku Jasim. Jelema kasohor berat beunghar jabadi pika gigis. Tapi teu saeutik oge nu ngabalieur mikeun beungeut ka manehna. Ari ras ku kabengisanana malah dibandingkeun jeung nu muru mah talah loba keneh nu ngaleosna. Atuh badega jeung nu sejena ge nu aya di dinya teh pating harulang kumaha nyapi petaheun jeung rada era parada. Aya nu ngembeng dina juru panon ku Jasim gede karumasana. Sabot pating harulang rentang-rentang sumping Mama Ajengan Janaib di lebet pasantren. Bagi kunaon ieu teh? Sok jelaskeun kunaon. Mama di jalan dipegat rampok Mama.
nya galungan abdi sadaya. Tak na agam teh tatu mama ku peso terbang sauna aya racunan mama. Itunya mama ajengan janaib unggut-unggutan satuluyna manehna miwarangan bawa ka jero pesantren. Santri-santrina juljol nulungan mangku ku Jasim ka jero bumi ajengan janaib. Nu satuluyna mah mama ajengan janaib marentahkeun. Euy. Sok buru-buru ngagodog ramuan euy. Ngarah teu nyebar teuing racuna dina awakna ku. Gawat. Santrina nu dipanten ngaleos ka dapur. Mama, punten mak. Naon? Kinten-kinten bakal damang deui dunungan abdi ieu teh mama. Insyaallah. Urang mah ukur bisa usaha jeung ikhtiar. Uang ada rong abai. Sumuhun mama. Wargi nu mulia. Sanggeus sababaraha lila katatulkeun bray beunta ku Jasim. Nu satuluyna mah barang mireungeuh mama ajengan janaib. Sageuwatna cengkat sarta nyarita. Mama ku Jasim cengkat. Ulah waka hudang kan sehat pisan sarekeun deui wae. Mama, hapunten abdi mama. Hapunten kalapatan abdi mama. Alhamdulillah gan. Alhamdulillah ya Allah. Badega aratuhun pisan nempuk perubahan tina paroman ku Jasim. Keun bae. Sok reureupkeun heula. Pan kitu ari jelema masujang. Cek ajengan janaib bari ngareret ka badega-badegana ku Jasim. Ieu. Ari jelema nu keur ngumbar nafsu mah. Ieu. Awal akhir bakal balitungan jeung karma. Pan keterangan oge pek dunya geura jajah ku anjeun jelema anu sujud ka anjeun. Sakali deui ceuk keterangan oge pek dunya geura jajah ku anjeun jelema anu sujud ka anjeun. Eta teh kasauran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artina menang nyiar mah kana kadunyaan, tapi ulah kaleuwih. Tayang hiji ge dina Al-Qur'an atawa dina hadis nu ngaluskeun kana dunya nu disebut mataul ghurur. Anu nyebut mataul khalil mah komo kasauran Sayyidina Ali mah ad-dunya jifa. Ari dunya teh bangke. Ari bangke apanan kabeukina anjeun. Mama janaib nyarios panjang lebar bari jeung satengah mapatahan utamana mah ka ku Jasim. Ngadangu piwejang ti mama ajengan janaib. Ku Jasim ngagukuk bangun kanyerian. Mama, hapunten Jasim abdi rumaos mama. Hapunten abdi. Duh Gusti. Sarerea nu aya di dinya sarua pada ngaluarkeun cimata. Tah. Upami tos kitu bade kumaha atuh? Aya hiji sora, hiji jalma nu norojol ti beulah tepas. Ret ku Jasim ka eta jalma. Nu satuluyna mah manehna ngagorowok ka eta jalma nu tayalian hiji istri. Duh nyai, tobat, nyai. Ku Jasim rek cengkat hudang, untung pada nyerekelan. Sawios bae Kang, ngajan teu disuhunkeun oge tos pasti ngahapunten abdi mah ka Akang. Tetela eta teh bojona. Nu satuluyna mah eta bojona teh imut ngaglenyu.
Eh, ayeuna kumaha ieu? Ieu harta emas perak nu sakitu lobana rek dikumahakeun jang. Mama Janaib naros ka ku Kasim. Eh, mahanya. Ku Jasim siga nu hese beleke. Kumaha Kang? Patarosan ti mama teh bade kamanakeun cenah harta, Kang? Bojona nalek oge negeskeun pertanyaan ti ajengan Janaib. Eh, ieu menawi najan bieu dibejaan kumaha hukumna jalma nu ngagugulukeun dunya teh nyai akang tetep moal ngaleupaskeun dunya nyi akang bogoh pisan ka dunya. Kitu menawi Kang. Mohon akang moal ngamomorekeun dunya nu geus aya dina cekelan cek cohagna mah dunya rek dibawa pae nyai. Kitu jalu be. Mama Janaib gogodeg pertanda manehna tidak heran ku caritaan ku Jasim nu can kaharti. Duh, akang mah bojona nyarita. Ieu nyai tapi samemeh akang maot nyai. Harta akang bakal dititipkeun heula nyai. Dititipkeun Kang? Kasaha nitipkeun Kang? Margi alim abdi mah katitipan ku akang. Teu hararayang teuing Kang. Bojona kekepehan ngadamu caritaan ku Kasim. Ku Kasim seuri nu sejen rata-rata pada heran tur hemeng karena naon nu dimaksud ku Kasim. Nyai oge mama ajengan hapunten kasauran abdi. Nyai ye akang bakal nitipkeun ieu harta teh nyai. Kumaha Kang? Ka mana? Nyaeta kapan dijompo nyai. Lajeng ka budak yatim sareng ka para ajengan ka para ustad ustada. Lajeng ka masjid sareng pasantren kalebet pasantren mama Janaib di dieu. Sabab itu cek Juragan Kasim bari teu kebat. Lantaran bojona tuluy nembrong ka ku Kasim. Sabab meureun ku cara eta akang teh nya bakal nyandak ieu harta ka akhirat. Alhamdulillah. Kitu nu dipimaksud ku ujang teh. Allahu Akbar. Sarerea hampir bareng kalawan dikomando ku mama ajengan Janaib ngucapkeun takbir. Nyata muji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetela kubu Kasim nu jadug anu berat beunghar ku harta banda tur ngaboga anu wesen nu teu handap-handap dina olah kasantikaan tur kanuragan babalik pikir wargi. Mulih deui kana jalan nu lempeng, jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Atur nuhun wargi, mudah-mudahan ageng manfaatna hapunten kana samudaya kalepatana sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.